naon atuh maksudna jangma den ari Isra Mi'raj kumang santri mah di pasantren sok sanajan buduk ge santri mah buduk sok sanajan buk jabrik suku jeb awak bud ngaranna ge santri hayang boga minantu santri bae buduk santri masa buduk nage santri dah buduk we. Tapi santri mah di pasantren teh ngaos ilmu balaghah. Dina ilmu balaghah aya fan ilmu bayan. Cek ulama ahli bayan Isra Mi'raj teh disebatna majaz mursal min babi itlaqi ismil alat wa iradati masdar anu disebutkeun alat paranti naik anu dimaksud nama naik na Kangjeng Rasul di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Mun ngalangkungan langit ka hiji dugi ka langit katuj eta teh disebutna majaz mursal teu ngarti majang made naon usal gitu sanes dengar tos mage osok nyarios majaz mursal ngan teu paham model masuk nyarios ka barudak ceuk mate barudak pangocorkeun selang eta selang ku barudak diduruk we beres diduruk teh terus we dikucurkeun torojol si masih kehet kadon diduruk kapan cek mage kocorkeun selang lain selang na di maneh naonna nu dimaksud mah nu disebutkeun mah selang anu dimaksud nama ca model di dieu pangarsa jengan isom nyarios ka barudak santri anu ngaraos di dieu barudak di ditu aya balong ye setengahna sabelah pelakan lauk mas sabelah pelakan lauk jair terus pelakeun mangga ieu ku barudak ngaos eta lauk emas di belahan weh jeung lauk jair beres di belahan dicecep-cecep torojol teh pangarsa jangan isom si kehet kado di belahan kapan sahur oge sabelah lauk emas sabelah lauk jair terus dipelakeun mah dicecep cing kira-kira salah nu miwarang salah nu diwarang salah balong eta teh majaz mursal kahartos matak sing dararaek ece gaduh murang kali pasantrenkeun minimal burak 3 atuh hiji daraek hiji daek masan ajaut nu caket we ngaos di dieu di pangarsa ajengan iso ngaos bade di mana we oge sami nu penting dararaek ngarah naon ngarah teu cilaka jeung teu nyilaka insya